Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Alhamdulillah. Alhamdulillah abah dina wengi ieu sareng Kang Kevin masih tiasa nyarengan kanca kanggo ngalajengkeun dongeng anu maneh hanca tangtosna ge anu katunda dina wengi kamari kanca. Mangga ahnya urang lajengkeun kanca. Kumwae kasadayana kanca-kanca abah, wargi-wargi abah sanusantara sadunya. Mangga nyengakeun kanca si Buntung jago tutugan. Yasana Bapak S. Sukandar. Kamari teh kanca parantos dugi ka. Duh, ampun. Ampun, jangan di bapak teh rendah hirup. Barawi beuki melas melis. Memang sanajan syariatna geus sakitu ruksakna oge. Ari kana nyawana mah masih keneh lebareun naker. Duit kadinya nya kanca. Mangga. Urang lajengkeun. Teu bisa Barawi. Andika mah teu pantes sarta teu bisa dihampura. Andi hatena geus buleud yen Barawi teh moal dibere kasempatan bisa kumalendang deui. Memang kitu maksudna andi harita. Tapi manehna ngadadak keras inget kana papatah Aki Musani. Ujug-ujug ngeng we kadenge deui mani nong toreng nu nyebutkeun cenah musuh nu geus ampun teh pohma ulah dibinasa. Aduh Aki, mugi ngahapunten. Rupina abdi teh moal tiasa tumut kana piwurup. Margi Barawi teh kedah dipateni kanggo nyaosan janji abdi kapun bapa. Andi ngajerit di jero hate nyambat ka Aki Musani sarta bari ngebrehkeun tekadna nu moal bisa dibatalkeun deui. Ret andi kana ali mata pirus anu masih keneh ngagoler dina taneuh. Bet kawas nu ngandung daya tarikna Pursani. Parosot we punduk Barawi dilesotkeun. Geus kitu ketayep manehna leumpang. Kop ali teh dicokot terus diteuteup antep-antepan. Sarta teu karasa deui berbei we. Cipanona bijil. Abah, duh, Abah, tingali ieu lelepen Abah. Nuku abdi kapungkur, waktos leutik keneh sok dicocoo. Ayeuna kependak deui ti jami nu tos nandasa ka salira Abah. Abah mah ayeuna teh tangtos tos janten taneuh. Paripaos mulih ka jati mulang ka asal. Namung lelepen kagungan Abah ayeuna aya keneh. Disuhunkeun ridho mana Abah. Ieu lelepen teh ku abdi bade didamba jimat paripi. Andi saterusna ngewuk-wuk ceurik bari nyoho kana leungeun katuhuna. Sedengkeun ali pirusna teu lesot di keupeul pageeh naker. Bangun anu ngarasa sieun aya nu ngarebut. Kanca dangu barang Barawi mireungeuh Andi terus ngaguk-guk. Bet asa diberi kesempatan pikeun ngejat. Teu micieun tempo deui, langsung. Manehna ingkah tidinya satengah kakarayapan.
Da puguh suku nu sabelah geus teu bisa dipake napak. Manehna sama sakali teu mireungeuh yen lebah dinya teh aya piruang bagong anu cukup oge jerona. Sarta nu jerona rogok pinuh ku awi anu marencos seukeut manco ka luhur. Geus kitu we meureun kersana nu maha kawasa kanca. Yen Bahrawi kakeunaan ku takdir anu teu beunang dipungkir, kadar nu teu bisa disinglar deui. Yen manehna kudu binasa teu beda we ti bagong nu keuna ku piruang. Dak dumadak ku manehna teu katempo ana gorobas teh manehna ti kosewan sarta langsung ragrag ka handap. Jeres badana dipapag ku seseukeut awi nepi ka parat manggang kana dadana. Bamblas tembus kana tonggongna. Aduh. Bahrawi ngoceak di jero lombang. Ngan sakitu-kituna sora nu kaluar. Satuluyna majap we jempe. Ukur tembong leungeun katut sukuna. Kakarejat ngabarengan murilna panon numulan kaluhur. Andi nu harita keur ngaguguk keneh. Teu kira-kira ngaranjugna. Bareng ngadenge sora nu ngoceak. Ret ka Bahrawi geus eueuh tina tempatna. Ku kituna jorelat we Andi luncat maparah tempat datangna sora. Breh mireungeuh piruang bagong. Ari ret ditempo ka handap. Bahrawi tetela geus aya di dinya. Geus lain tulunganeun deui. Lantaran sidik ngan ukur tinggal raga badagna wungkul. Pak Bahrawi, Bapak teh dugi ka kieuna. Berbei deh, cipanon Andi masihan pipina. Sakali ieu mah ceurikna teh lantaran ngarasa kacida sedih sarta ngahlasna ari ras ku nasibna Bahrawi. Tiwasna teh bet teu beda we ti bagong. Ku kitu teh mah pantes Andi teh ngarasa sedih nu lain di kieuna. Goreng-goreng oge kapan Bahrawi teh beunang disebutkeun nu kungsi jadi bapak kukutna. Tur jadi guru manehanana pisan. Haras tadi manehna nepi ka boga tekad deuk ngabinasa. Puguh ge. Ari nu keur dikawasa ku nafsu mah matak poho kana sagala-galana. Ret Andi ka tukang. Tembong Ardasim kumarayap nyampeurkeun. Tukangeunana Sudinta nuturkeun satengah bari ngagempor. Getihna masih keneh ngalih tina sungutna anu kaayanana geus bengok lantaran carehamna nyengsol. Pikeun Andi mah jadi leuwih-leuwih nimbulkeun juhna cipanon. Ari ras ku kalakuan sorangan sasatna geus nyieun dosa ngakaya ka papada kawula. Kanca dangun sadayana Andi dina datangna deui ka Tambak Baya teh bari dibarengan ku Ki Jantra nu ayeuna mah geus sehat bener. Manehna ayeuna teh jadi taya pisan kaberagan. Ku kitu teh mah hatena teu boleh inget kana nasib nu karandapan ku Bahrawi. Sedih peurih ari ras ku maotna nu dilantarankeun kapanggang ku cucuk rungga dina piruang bagong. Mun keur waktu samemehna mah kapan dadana teh sasat pinuh dieusi ku tekad hayang males pati kanu geus ngabinasa nu jadi bapa sarta kanu geus ngabuntungan pigelang kencana nyaeta Bahrawi. Tapi ayeuna sanes Bahrawi saya di kieuna sasatna dilantarankeun ku polahna sorangan. Pikeun Andi mah bet jadi nungtun kainget anu kapapanjangan. Terus ras kamang sabaheula keur waktu manehna riung mungkulung di Gajah Ngambung. Bari teu lepas tina rasa suka duka kalawan aya dina asuhan Bahrawi. Lantukna mielingna ka Bahrawi teh beunang disebutkeun
jadi nyosok jero sarta bruh breh kahadeanana anu geus katarima kumanehanana. Ieu sababna lumatak ayeuna teh Andi jadi alum nguyung teu beda we ti nu keur ngandung kabingung. Hal ieu teh gancang naker kanyahoan ku Aki Musani sarta teu leleda. Pok we ku Aki Musani ditanyakeun naon nu jadi sababna. Ditanya kitu teh Andi teu buru-buru ngajawab. Berat deuk ngepokeun bakuna mah lantaran ari kudu ngabohong mah teu asa. Tapi deuk terus terang karasana bibir teh hese naker diengapkeunana. Tapi ari lila-lila mah darekdek we kumanehna diterangkeun kitu-kitu kajadianana anu karandapan kumanehanana nyaeta waktu ini di Tamak Baya basa deuk ka Panenjoan teh. Kabeneranana teh make bantrok jeung Bahrowi nepi ka Darna Galungan dihurup ku tiluan. Nu akhirna Bahrowi nepi ka hanteuna binasa beunang disebutkeun ku polah sorangan lantaran ti guru bagkana Piruang Bagong. Sedangkan Sudinta jeung Ardasim sanajan bener nasibna teu saperti Bahrowi tapi kaayanana kacidaruksakna leuwih-leuwih Sudinta kawasna bae bakal ngarandapan tanpa daksa saumur-umur. Manehna moal bisa nyarita bener lantaran carehamna nyengsol. Kitu taki menawi abdi ayeuna pikiran teh janten asa teu tentrem emut kana naon-naon nutos karandapan ku diri. Bakuna mah abdi teh emut ka Bahrowi mohotna teh teu kinten matak nyedihkeunana. Andi namatkeun keteranganana sorana ngageuri pegat-pegat kasurung ku kasedih sarta ku kanalangsaanana nu keur mejeuna ngalimpudan hate. Kutaan teh jadi Bahrowi ayeuna teh geus sah ti dunya teh Andi. Aki Musani nanya binarung kaget. Leres Aki. Geuning atuh bet siga nu ngarasa sedih Andi. Ongkoh apaan maksud ge maneh teh hayang males pati kanu jadi bapak. Telepat Aki memang leres maksud abdi kitu pisan. Namun ari parantos ninggal anjeunna binasa kabubuh mautna teh kenging disebatkeun teu wajar. Hate teh bet janten ngahalas. Ngarasa kaduhung berenya. Semohon Aki. Puguh ge kitu kaayana nafsu mandi. Paribasa pan kaduhung mah datangna tarati heula. Tapi keun bae Andi da geus kitu tutulisanana. Soal maut mah bandana manusia boh isuk boh pageto pasti bakal kasamper. Eta Aki mata khawatosna teh perkawis mautna. Nah kumaha gitu. Semohon dugi ka kapanggang dilebet Piruang Bagong. Tematak jadi soal Andi da eta mah ngan ukur sakadar jadi marga lantaran pikeun nyumponan takdir ilahi. Cenah geuning dihin pinasti anyar pinanggi pastina geus ditangtukeun ti ajalina. Kapanggihna ayeuna manusia kudu paeh nu dilantarankeun ku jalan naon be. Kan kebenaran we Bahrowi mah lampusna teh bet dilantarankeun ku kapanggang rungga di jero Piruang Bagong. Dah gitu Andi. Teu kudu helok, teu kudu kaget.
Sumawona make kudu ngarasa sedih mah. Seolah-olah nu ngarasa teu sugema kana ayana takdir sarta papasten anu geus digariskeun ku pangeran. Lantaran perkara paeh teh Ani lain urusan makhluk tapi urusan Khalik. Geuning aya rengkolna dina Quran dina surat Luqman pangakhirna anu hartina kurang leuwih teh kieu. Manusia atawa awak-awakan moal nyahoeun kana naon-naon nu bakal dilampahkeun dina mangsa isukan sarta moal nyahoeun deui di mana manehna bakal paeh. Kitu tah Andi. Saperti kaayaan Bahrawi. Mun manehna nyahoeun mah yen dina poe eta teh manehna bak paeh ka panggang kuburang di jero piruang bagong. Beureun manehna teh tang tu geus sasadiaan sakurang-kurangna manehna teh moal indit-inditan. Mati-mati kudu paeh oge meureun kahayangna mah supaya di jero imah. Nu matakkeun weh perkara eta mah ulah jadi pikiran teuing. Lantaran geus kersana Gusti nu Maha Kawasa. Reg Aki Musani eureun nyaritana diselam ku musiwal nyieun heula udud daun kawung. Sumuhun kahartos Aki eta we nu janten emutan teh kana kalakuan pribadi. Abdi teh panginten tos nyieun dosa. Upadi upami ngemutkeun kaayaan Mang Ardasim sareng Mang Sudinta mah. Pasti ari dosa mah Ani. Sedang ari dosa teh ya moal bisa luput tina wawalesna. Lantaran kabeh-kabeh bakal ditembongkeun jaga di poe akhir. Tapi lain mangrupa dosa bae. Oge nu mangrupa kahadean. Sanajan gedena ngan ukur sasiki sasawi. Eta kabeh bakal ebreh. Sakumaha nu geus kaunggal dina Al-Qur'an surat Juljilah. Anu nandaskeun yen amal-amalan manusia teh bakal ditembongkeun. Boh hadena, boh gorengna. Sanajan ngan saukur sagede siki anu pangleutik-leutikna oge. Duh, Aki danten kedah kumaha atuh abdi teh. Andi ngalengis menta bong-bolongan ka Aki Musani. Kudu kumaha Andi. Sumuhun yang biasa mapus dosa. Tobat teh ka pangeran Andi. Dina harti nekadkeun yen moal deui binasa ka papada kaula. Atuh nu ngeunaan dirina Ardasim jeung Sudinta. Maneh ulah era-era kudu buru-buru gentak bentak pangampura ka manehanana. Mangga Aki ku abdi bade ditumutkeun mung dupi ka Bahrawi kumaha. Jalaran apan anjeunna mah tos maot. Tobat ka pangeran sing husu. Insyaallah sugan jeung sugan dosa-dosa maneh kumantenna dihapunten. Kumaha kira-kirana sanggup Andi? Sanggem Aki. Mangga ku abdi bade dijalankeun sakumaha kedahna. Dupi kanggo nyegah saterasna Aki supados abdi ulah dugi ka ngajalankeun sepros kitu deui. Kedah kumaha abdi teh? Nya ulah ngabogaan tekad goreng we ka sasama Andi. Sumawona mun jeung diprakeun mah ku ucap jeung perbuatan. Homat ulah jalu. Kumaha upami dina parangna kapaksa kedah kajantenan. Apan jalmi hirup teh Aki. Sanaos atuh urang teu ngagaduhan maksud awon.
namun teu kirang-kirang musanes magening aki aya nu tekadna teu sae upamina maksud bade ngabinasa ka diri urang. Ari bener mah aya nu kitu nya kudu dilawan ku satekah pola lantaran urang ge diwajibkeun kudu ngabela hak jeung ngabela diri. Tapi omat Andi ulah boga tekad nu didadasaran ku hayang ngabinasa. Malah sabisa-bisa mah upama teh mah urang kaparang pasendatan usahakeun heula ku jalan musyawarah babadamian. Lantaran moal hiji pasendatan nu teu bisa dibeberes ku babadamian. Malah sakuduna mah Andi sagala pasendatan nu sakumaha hebatna oge kudu ditungtungan ku musyawarah babadamian. Lamun teu kitu Andi pasendatan teh bakal terus hirup subur darekab ka ditu ka dieu ngagulidag teu beda we ti cah dengdeng. Sakur nu katembong pasti anyut ngaleng-leong ka bawah palid. Tapi lamun ditungtungan ku babadamian pasendatan teh bakal musna sakaligus. Tah di dieu karasa rahmat pangeran teh Andi. Lantaran ke dina dekna dicampur gaul teh tempo-tempo sok leuwih leket leuwih dalit tibatan samemehna. Oge itu ieu bisa leuwih hati-hati malar ulah nepi ka kajadian deui hal-hal nu batak nimbulkeun pasendatan antara urang jeung sasamana. Kitu tah Andi pang-pang nama urang teh kudu bisa ngajaga letah urang sorangan. Jelas nama ngajaga ucap-ucapan supaya ulah katalanjuran. Lantaran kecap nu salah ngepokeunana ulah-ulah bisa ngadatangkeun gedutna amarah nu rongkah. Jadi cendak nama letah urang teh kudu ditempatkeun di satukangeun akal. Pikiran teh ulah sabalikna. Jelas nama Andi samemeh nyarita teh kudu dipikir heula. Paribasa dibeuweung diutahkeun dibalitungkeun pibalukareunana. Tapi lamun nyarita nu diheulakeun teu kurang-kurang dina ngucapkeunana teh ulah matak nyinggung ka batur. Mun geus kitu kakara kapikir yen katalanjuran. Dah kieu peta teh beunang disebutkeun salah sahiji kana ayana pasendatan. Lantaran nya nu kieu nu disebutkeun nempatkeun letah di hareupeun akal pikiranana. Tapi lamun urang salilana nempatkeun letah di satukangeun akal pikiran, insyaallah Andi urang salilana bakal pinanggih jeung kamaslahatan. Kaharti kira-kirana Aki Musani dina eureunna nyarita teh ditungtungan ku pananya. Sumuan kahartos Aki. Wah, syukur jalu. Moga-moga we maneh sing bisa ngajalankeunana. Lantaran nya kitu teh Andi asa oge raheut nu ditimbulkeun ku salahna ucap teh. Baru karena leuwih parna leuwih nyeri tibatan raheut keuna ku pedang. Beuki komo upama urang seug inget kana dawuhanana Kangjeng Nabi anu kieu unggalna teh sing saha nu bener-bener ngaku ka pangeran sarta kana poe kiamat mangga ari nyarita teh kudu hade sarta bener. Tapi lamun teu bisa leuwih hade kudu cicing we ulah nyarita naon-naon. Semet dinya reg Aki Musani eureun nyaritana.
Sapasang panona teu pageh kanu keur ngeluk di hareupeunana bangun husu ngadengekeun. Sareng Ki Jantra nu harita milu masamoan. Manehna salila-lila ngahep-hep teu pipiluan nyarita. Tapi ari ceuli mah dipasang bener-bener dipake ngadengekeun naon-naon nu dikecapkeun ku Aki Musani. Anu karasana ku manehanana mani nyelesep kana sungsum kana balung. Nu antukna jadi pamageh kana kayakinanana. Memang bener. Sagala pesendatan teh diantarana ditimbulkeun ku salah ucap oge. Dina ngarengsekeunana deui. Nya kudu ku ucap deui nu diwangun ku musyawarah jeung babadamian. Andi sakitu we lannya papatah ti Aki teh. Da loba keneh waktu. Bisi perlu mah. Keur we unggal poe ge teu nanaon saeutik-saeutik. Ongkoh ari digeblugkeun mah. Bisi matak bosen. Jeung deui eta perkara nu geus dibadamikeun ku Aki teh ka hidep. Urang kewe peuting dimimitianana. Aki Musani nyarita deui. Sanggeus karuhan Andi terus naheneng. Ukureretna we nu nandakeun yen manehna bener-bener deuk ngalaksanakeun kana naon-naon nu geus diwijangkeun ku Aki Musani. Mangga Aki, abdi mah ngiringan we. Andi ngawalona bari hate mah lain deui ngarasa bungahna. Papatahna Aki Musani pangaruhna teh lain deui matak nguatkeunana kana patekadanana. Ongkoh di pang-pang nama. Manehna teh deuk dibere pangajaran deui ku Aki Musani. Anu samemehna oge geus bisa dikira-kirakeun. Moal bawa pentingna pikeun nambah ilmu panemuna. Kancadang peutingna teu mencog. Andi jeung Aki Musani geus araya di bibir imah. Ki Jantra mah teu milu lantaran ngarumasakeun maneh bisi matak ngagokan kanu keur diajar. Manehna mah cineluk we ditepas bari hate mah ngulayaban ka mana-mani. Babakuna mah teu weleh nginget-nginget kaayaanana nu jadi anak. Dina sakieu geus kalilaanana teh masih keneh tacan kapanggih. Malah taya beja-bejana acan di mana ayana. Mangga-mangga keur kakandungan. Sarta mun dihitung lilana pasti ayeuna teh geus ngalahirkeun. Sedeng Andi nu geus mimiti prak digembleng deui ku Aki Musani. Kakaraprung oge jol-jol karasa we seunggahna. Di lain-lain ge naon-naon nu diajarkeun ku Aki Musani ayeuna teh beunang disebutkeun nya lain mangrupa ilmu pangajaran, tapi ieu mah estuning hiji kaluar biasaan Aki Musani anu memang bawa ti kudratna. Saperti nu geus diterangkeun ti heula, Aki Musani teh bisa leumpang ku ngagunakeun tungtung ramosukuna. Nu dina prakna teh bisa ngeteyep kalawan teu ngaluarkeun sora. Bisa rerendekan sarta totolonjongan anu mun ditewak atawa ditarajang lawan teh geus tangtu moal beunang lantaran badana teh teu beda we ti karet. Bisa ngenyod sarta ngampul. Atuh mun dipake lumpat bisa ngabalesat marengan cepetna angin. Lain lantaran rosana tanaga, tapi memang badana ngadadak siga anu ngahampangan. Di temrag ku angin anu ngahiur oge geus tangtu bisa ngabalesat ka bawa. Tah ieu teh ku Aki Musani dingaranan gerakan engkang-engkang. Lantaran bisa angkong-angkongan bangun nu babari ditewakna. Tapi ari buktina hese naker. Lantaran sakilat oge geus ngabalesat. Ari nu kaduana Aki Musani teh ngabogaan kaluar biasaan seukeut pangambeuna. Ku jalan mancokeun tungtung irungna kaluhur
manehna cukup bisa nganyuhankeun bunta gantina cuaca. Boh dek hujan angin atawa dek ngarandapan katiga antep-antepan. Malahan mata kaget teh manehna bisa maparah bakal kadatangan jelema ku jalan ngagunakeun tungtung irungna dipancokeun ka luhur. Teu beda we ti keur nyeuseub hawa. Tah nu ieu mah ku Aki Musani teh dibere ngaran gerakan mata angin. Aya deui nyaeta nu disebut gerakan Celilentah. Lantaran daya pangdengena kacida luar biasa sekeutna. Ku jalan nancepkeun bedogna kana taneuh atawa nancepkeun peso balati kana tangkal. Heg didengekeun lebah sesekeutna. Manehna geus bisa ngadengekeun gebligna dampal suku nu keur nyampeurkeun ka manehanana. Komo mun langsung mah daun celina diantalkeun kana taneuh. Tempo-tempo gebligna suku nu keur lumpang teh. Tujuanana ku manehna geus bisa dipaparah. Naha keur ngandung nafsu atawa henteu. Cenah ge nu keur amarah mah dina ngagebligkeun dampal suku teh sok beda. Ta ieu kaluar biasaan anu tilu rupa teh. Anu memang pikeun Aki Musani mah sasat dibawa ti kudratna. Ayeuna sacara ilmu panemu kumanehna diajarkeun ka Andi. Pogoh we. Tumerapna ka Andi lain deui beratna alah batan nyunyuhun gunung. Nepi ka Andi teh aya kana sababaraha kalina ngalakonan gering. Lantaran sirahna jelas nama uteukna ngarasa panas anu pohara. Tapi Aki Musani kalawan teguh pamaksudanana terus we Andi teh dipaksakeun dikeureuyeun. Tempo-tempo Andi teh dibawa ka Danau Ciharus. Sina ngeueum pikeun niiskeun sarta nyegerkeun badana. Nya kalah ku dileukeunan mah. Ari lila-lila mah aya oge terapna. Malah kabeh dieunakeun mah Andi teh kacida lancarna. Ngan nya eta nepi ka katayakanana teh lain dina waktu nu sakedeung-sakedeung. Eta we Ki Jantra nu satia ngadagoan ngarasa kesalna nu lain di kieuna. Basa dina akhir namatkeun pelajaran. Andi teu kurang-kurang nampa wawadi sarta panggeuing ti Aki Musani teh. Bakuna mah dipageuhan tekadna yen sagala pangabisana teh ulah dipake ku magungan gede hulu. Sumawona mun dipake jaya doroi kasasama es nuning teu meunang pisan. Pokna oge lamun ilmu panemu sarta pangabisana nu ti Aki Musani teh kabuktian dipake dina jalan maksiat. Aki Musani ngarasa teu ridho dunya akhirat. Kanca dangu sadayana geus ngarasa cukup ayana ditambak baya. Brabae Andi katut Ki Jantra arilit deui. Ditambak baya teh langsung we ka lemur hujung. Lantaran Ki Jantra kacida ngarasa melangna kan jadi pamajikan. Dumeh ditinggalkeun nu sakitu ampleng-amplenganana. Ari srog narpi ka imah. Lain deui ting raranjugna. Lantaran ari breh teh mireungeuh nyi Tarsiah geus aya deui sarta dina kaayaan beuteungna geus kempleng. Mun Ki Jantra mah barang yo oge terus ngarangkul Nyi Tarsiah. Nyi Tarsiah nya kitu keneh ngagentak manehna ge ngarontok kanu jadi bapana. Andi mah ukur ngareret sarta manehna terus langsung ka jero imah ngadon kalangkang kolongkong. Satarut ret ka ditu ka dieu bangun aya nu keur diteangan. Biarian naon da Andi? Maija nu harita nempokeun kana petalakuna Andi kitu, nanyakeun bari kaget. Orok mak. Andi ngajawabna pondok, bari panon mah terus we ngareretan sabudureun imah. Orok naon? Maija beuki kaget. Mun orok itar, Andi ayeuna mah ngareret ka Maija anu bangun palhak polohok. Maija nyaritana tadi teruskeun. Kumaha mak? Andi ayeuna mah nu ngariuk kaget
Merengeh bubude nama ijah bet kawas nu bingung. Ujang. Tak hante gini. Udah teh tepanjang umurna. Maijah mereka terangan. Kutan. Babarna di dieu mak. Tante Ujang. Kadieuna teh tos ngalahirkeun. Namungnya eta cenah mah ngan ukur popoean umur budak teh. Kutan teh. Andi bari ngareret ka lebah lawang. Kijantra jeung Nyi Tarsiah ting kurunyung ka jero imah. Itar, Andi bari neuteut kahayangna mah deuk nyampeurkeun ngan orok kaya ngarasa kaget ku Kijantra jeung ku Maijah. Kang Andi, Nyi Tarsiah bari neutup sakilat, luk bae manehna tungkul. Rarasaanana teu bina ti Andi, da cacakan mun taya inung bapana mah. Manehna teh piraku we teu ngarontok. Ngarasa sono jeung tresna hate nu beuki pageuh, masket, montel, ngeusian ka sakujur badan. Komo sanggeusna ngadenge dongeng indungna, cenah Andi teh sakitu dagdag degdegna. Berkaditu berkadieu neangan manehanana kadua bapana. Tempo-tempo nyorangan maluruh kajauhna. Manawi teh Itar Andi teu kebat nyaritana, tapi tetep nama teu lesot. Naon Kang Andi? Nyi Tarsiah nyaritana bari hiluk we tungkul. Mohon Itar, manawi teh bari ngais. Cenah saur emak, jabang bayi teh ngantunkeun manten. Ngarumaoskeun panginten Kang Andi, margi masaan kadeeh nu jadi bapak. Tos pastina we panginten Itar. Kadeudeuk kitu. Kang Andi oge piraku teu nyaah atuh. Percanten Kang Andi, nu jadi bapana mah geuning teu moal. Teu acan we panginten Itar. Engke ge piraku teu ngurunyung ka dieu. Andi ngabeberah bereret ka Kijantra. Pugu ayeuna mah geus kanyahoan yen karna teh tangtu aya di tajur sela babarengan jeung Mbah Wikalpa. Nyi Tarsiah teu nemalan. Lantaran kumanehna oge ka judi. Caritaan Andi kitu teh ngan sakadar dieusi ku pangbeberah anu kosong molongpong. Kumanehna geus bisa dipastikeun yen salakina teh geus moal daekeun di nepungan. Puguh daekna kawin oge ngan saukur ku pamaksa. Da maksudna nu sanyana mah ngan deuk ngalalece wungkul. Atuh Andi nyaritana kitu siga bener-bener nu ngaharepkeun kana kehadiranana Jaka. Sanyana mah eta teh papalingpang jeung kaayaan eusi hate nu sabenerna. Da puguh kumanehna oge geus kakoreh kumaha karepna Andi anu sabenerna. Atuh anu ditampana ku hate manehanana lain deui ngarasa bungah guligah. Memang hiji-hijina lalaki nu diharepkeun ku manehanana teh ngan Andi. Tapi nya kitu ngarasa berat mun kudu disatujuan. Manehna cukup nganyahoankeun yen kaayaan hate Andi anu sanyatana mah geus dipiboga ku Nyi Euis. Puguh kumanehanana ge geus bisa dipastikeun yen Andi kitu peta teh estuni ngorbankeun dirina pribadi. Aduh kanca, cak. Carita urang pungkas heula kanca nya. Insyaallah enjing jaga ninggeto. Ieu hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa. Hatur nuhun kanca. Hatur nuhun. Ieu carita
Urang tunda di hanjuang siang tenden di handelem sieum. Paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang samper deui. Hatur nuhun, hapunten. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.